Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin anu mulia, pembina keluarga besar Masjid Jame Cijame dina hidangat menyambut karena peristiwa besar Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumasarkan eta hal muga-muga kumpulna ngariungna urang sararea dina tempat dina saena sing jadi saksi jaga dina poe kiamat. Dina kalangkungan hisab jeung mijan muga-muga sing dipayungan ku rahmat jeung ridhona Allah. Bari hasil syafaatul ummah di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau muga-muga bisi di antara jamaah nu hadir aya tukang tani, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab tanina. Namun seueur tukang dagang, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab dagangna. Nu kagungan ilmu, muga-muga sing barokah tur manfaat ilmuna. Nu barokah jabatan, muga-muga sing jujur, adil, tur nyaah ka rakyatna. Muga-muga urang sararea kalebetkeun golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Qur'an. Bi barokati Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakantun kapainan para alim ulama, para kiai, wabil khusus kapainan sahibul fadil al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah, bersana dengan sepuhan agama di lembur kusim kuring dihormati. Wabil khusus kapainan al-mukarram pimpinan pondok pesantren Darul Islah anu sepuh anu anom anu sami kusim kuring dihormati. Kapainan para pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pemuda, santri dan santriat anu sami kusim kuring dihormati. Kapainan panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngatur waktu pembawa acara, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat anu sami nampak hadirnya tempat anu mulia, anu sami kusim kuring dihormati. Kaum muslimin anu mulia, dina peristiwa Isra Mi'raj Allah Rabbul Alamin ngalibatkeun tilu makhlukna. Nu kahiji nu terlibat dina Isra Mi'raj teh bangsa malaikat. Numutkeun beja harita nu berangkatna malaikat Jibril. Nu kadua nu terlibat dina Isra Mi'raj teh bangsa sato. Nu dianggo kendaraan ku Nabi Buraq ngaranna. Nomor katilu nu terlibat dina Isra Mi'raj teh bangsa manusia, jabatanna Nabi, tugasna Rasulna Allah, Habibana wa Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu dina ieu kesempatan urang heulana nyoba ngabahas watak tabiat makhluk nu tilu. Yang naon jang muhasabah. Tabiat urang teh adilanceuk jeung malaikat atau adilanceuk jeung nu di kanan. Pertarosanana saha ari malaikat, malaikat teh jismun latifun nuraniun la akla wala syurba laisa bidukuratin wala biunusatin. Malaikat teh jisim anu lembut nu diciptakeun tina cahaya, tara dahar, tara nginung, tara sare, lain lalaki sanes awewe komo benjong malain pisan. Kata malaikat, kumaha watakna? Watak malaikat
tabiat malaikat salilana bager la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat teu pernah maksiat, teu pernah doraka ka Allah, naon dititah ku Allah dipigawe. Pan aya malaikat tu diciptakeun ku Allah, ti diciptakeun tapi kadegna poe kiamat kita sujud tapi ka penting ieu can fungsi cengkak. Aros urang parantos ibadah juga kitu. Pada aja boro-boro ibadah dia malaikat tapi ka bulan malen bulan puasa ka sakedap deui. Suka bumi mah tarawih 23 rakaat anggeus 10 menit. Cungkel juralit persis dia bangsat di udag hansip. Da balas ku ganjang teh tarawih nih mah mantap tarawih datang ka imah ngadak setruk. Punten nya nusok tarawih kali itu patut teh punten barudak ngora eta. Barudak ngora ari kolot apa mawana ti baheula ge. Kadang tanpa disadari makmumna jelema awam, imamna jelema ngarti. Jadi perhatikan bacaan. Model maca Fatihah, waqaf lain, basal lain, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Taros takkan qari ahli qiraat. Mun rek waqaf sing puguh waqafna, mun rek wasal sing puguh wasalna. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Waqaf rek wasal Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin wasal. Tapi cek ulama ahli qiraat sama mangga Fatihah dibaca jika nu tadi ngan jumponan syarat, naon syaratna idghamkeun. Sanu ngameunangkeun imam waras. Semua praktekna jika kieu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu-gitu ulah teu kungsi ngaji qiraat sama. Da muamar ge maca waduha dibaca waduhe. Ulah tuturuti budak nu kakarak diajar qori can fungsi ngaji dina alfiyah bab imalah mun dina ahli qiraat ilmu qiraat sabah. Muun pan pangapunten ka kaum ibu teu keng kasinggung tong boro-boro tarawih. Pan bulan puasa negara lain mikiran ibadah sajadi jeung ditarima tanggal 2 Ramadan teh geus sibuk pikiran lebaran. Mata ketika ngoler salaki dipecut bapana tong cicingeun. Sing getol ngalah duit teh udah kudu meh bulan puasa ketika jadi pangedulan. Pan mama teh yang baju weuteuh samping weuteuh kerudung weuteuh da teu unggal bulan ieu bila kadar satahun sakali gitu waktu. Dan dilaksanakeun mah aseupan teh pindah kana bibirna. Laksanakeun teh kakarak seuri. Dengan bulan Syawal tos lebaran giliran salakina aya kahayang. Tepati aneh kahayang salakina mah bila kadar hayang boga pemajikan weuteuh. Di cenah mah kamari bulan puasa maneh ongeng batuk katuluh hayang boga baju weuteuh. Dina tos lebaran bulan Syawal giliran akang aya kahayang hayang boga pemajikan weuteuh. Kata unggal tahun ieu cenah. Orang itu dipangyanungkeun ngadenge-denge nyandung kira ngadak muntaber. Pangapunten dibaca teh hukum Allah teh dengan anu disebat. Urang teh atuh ridho kana rusuh ti Allah salajan cek nafsu teh cocok. Pada laki mah kuotana 4 nya. Dina geus boga hiji berarti kuota 3 deui. Bagaimana tuh teh motor berjiwa tuh ngaji teh kita sebelin dibaca teh pan katawis jamaah kaum bapak ningali kiceupna pan kiceup hayang nyandung teu wani isa teh nyandung eueuh kawani mimiti mustami tapi ka nu ngomong sarua hayang nyandung eueuh kawani ngan bisi arek mah ngawayuh mangga jatahna 4 kudu minta izin ka nu kolot atuh kudu cek agama mah kudu izin sote jeung hukum negara cek agama mah tombo boro izin teu beja ge entok tega goloyor kan sabuni-bunina ge panu nyaduk 4 tahun teh ka ameuh kenyahoan geus boga anak 2 pemajikan dimimiti hormat ka salaki tapi ka leungit terasa hormat mata bika puncelik kasalaki teneng rudeng pinuh kawani tong nyalahkeun memajikan da eta masalah dionang akang mah kitu peta kelakuan ieu kami teh 1000% namplokeun kesetiaan teh ka akang ternyata dikhianati aya beja geus kawin 4 tahun beris boga anak 2 kahayang atuh kirang bara minta izin atuh ngomong-ngomong we cek majikan jawab urang lalaki mun katohian
pangna aing teu ngomong kawin deui teh pan kawin teh ibadah, ari ibadah diomong-omong eta teh ria. Wangsul deui kita watak tabiat malaikat mah bageurna teu katulungan. Kunaon malaikat bager dia gitu cek Imam Ghazali lantaran malaikat mah hungkul diberi akal. Punten dina salah idiatna itihad. Akal malaikat beda jeung akal manusia. Urang mah akal goreji. Malaikat mah akalna disebut teh akal tabi'i. Cak watak malaikat tunda sabab bageurna teu katulungan sugan we atuh urang ge hate teh aya kamiripan mulai wajengan tadi dibaca ini. Daek tulung pinulung ngabantu ka tatangga. Eta teh jelema anu berhati malaikat. Nu kadua nu terlibat dina Isra Mi'raj teh bangsa sato nu berangkatna harita buruk ngaranna. Kumaha ari watak sato nya tabiat sato usum panas ulah kapanasan nalika hujan aya jangiuhan beuteung lapar asal mutik-tik. Teu paduli teh nu digayemna rek halal rek haram sato. Batak lamun aya jelema barang hakan teu perhatikeun halal haram adi lanceuk nu di kandang. Matak jalan ka dieu joreg eta teh aspalna loba diinum kudu kitu Pak. Tapi jalan mah mending goreng kieu naon eling. Jalan hade mah molor. Ai jalan kieu mah goreng dimiti asup ka dieu teu ngutruk malah istighfar we. Nabi mah ka Mekah, di Mekah ka Madinah hijrah 500 kilo ngangkleung mapay padang pasir. Bari diudag ku musuh. Nabi ridho minta buruhan ieu mah komo mau balik datang disuguhan. Balik peuyeum have semua mah dibahankeun. Make kudu ngutruk bener teh. Betak lamun aya balik jalan goreng ngutruk tong diwanang deui. Atuh geus sia make disanggupan gitu. Terus ngajedauk di imah. Tak kuring mah istighfar jalan kita tadi. Tak mudah-mudahan we jalan ka Cijame teh lila salila nasi goreng, salila. Ya ada percuma, ke mana kan? Baturan di dia, di dia situ. Kumun tempat dikenah kuring ngebahas. Ari jelema mah ku Allah dibere akal jeung dibere nafsu matak tara tulus bageurna teh kadus ku hawa nafsuna. Ari sato mah kumaha ge barang hakan teu merhitungkeun halal haram pantes da sato. Ketika poe ieu cara dongengna domba make kolor pantes. Justru lamun domba make kolor berlebihan Pak. Lantaran teu dibere akal sok domba salaki domba aya kahayang ka bojona. Bojo domba maksudnya. Pan unggas tigus ngamuan liang cester. Puntennya orang Cijame lain jorok dibut cester teh wani teh ka domba we. Ka jelema mah teu wani. Pamajikan domba keur teu pati bageur diambeun ku salaki domba. Pan ngijak teh. Pantes teh. Pantes ka domba leuwih ti kitu ge pantes. Tentep we watak domba teh ka awewe urang Cijame. Lem Jumaah ditoel ku salakina mah. Ketika raglag salakina tina risbang yang kaisuk teu bisa lempang da cokorna pateuh. Pantes teu awewe urang Cijame kalakuan jiga domba gitu. Henteu naon sabab boga kewajiban tadi ku Aung Karom jeung dibahas. Naon ngabadaman salaki malah rek KSG wajib minta izin heula akan melalui bade ngalapsuka kan diri abdi sekujur badan lillahi taala. Abdi bade moal ngalapsuka abdi bade widi kulem ti bayut. Ya merek molor make calana ge 8 lapis. Kalian ku sabuk beukeut ku rapia. Atuh hese salakina rek mobok. Nu watak tabiat manusia sabenerna mah akalna dominan ditoel ku salaki teh lain ngijek. Mah ngerimpal. Lamun jelema geus tabiat domba watak domba eunteup ka manusia akalna kegerus ku hawa nafsuna lahum qulubun la yafqahuna biha. Baroga hate mah ngan dipapatahan moal dekeun ngarti
Cungkal juralit dengan mamatahan. Coba ngertiin jelema geus watak-watak satu. Sok satu poe Jumaah papatahan ku DKM ngertiin mah. Cek DKM teh doma isukan teh poe Jumaah. Jam 10 teh siaga araradus. Koko weteh geura pake sorban badak geura sampaikeun minyak seungit geura oleskeun ngertiin mah. Moal naon sabab satu. Dina doma poe Jumaah na jinit ngake ka masjid bila kudu budak-budak ku DKM. DKM ari siap bongkena doma tepikat poe Jumaah jor-jor ke masjid galoyor doma teh ini. Di jalan doma ambrok jeung cucungik manusia nu tara Jumaahan. Doma teh mah teu sadar ieu teh poe Jumaah. Batur geus di masjid mararani geus ngitikaf mang masih kena pebolokot kuleutak mang mah teu boga kaera kawas doma. Cing digitukeun ku doma bila ku teu wirang. Oh, jelema geus kagerus akalna koha nafsuna tabiat jeung nulikanna. Batur ngaji lain wani nuturkeun. Malah wani nanya bade ngararaos kan. Kubar batur mingguan ti Darul Islah. Lain nyumput da leungit kaerana lagi malah wani nanya marulih kan. Geblek kakenyos ari doma nya. Kurang cijame antepkeun anak pamajikan dina urusan agama cukup modal jang pikerbekna neraka Allah mah ku ngantepkeun anak pamajikan urusan agama. Kafa lil mar'i jisman ayyajhala ahlahu fi umuri dinihi. Cukup keur hiji jalma urusan dosa mah teu kudu jinah, teu kudu maling, teu kudu mabok. Mahi ku dosa ngabodokeun anak pamajikan dina urusan agama, mahi ku dosa eta ge jang modal pikerbekna neraka Allah. Lain bahasa kuring. Cek Nabi terpercaya lagi kufur. Mata isukan mah pemajikan anak giringkeun samingguan mamah geulis bojo akang anu pinsi saya ka bojonya. Mata Rasul manggil ngahargaan ka bojo kitu bika manggil ya Humairah. Istriku yang cantik yang kulitnya kemerah-merahan. Urang mah tong ya Humairah da moal ngartieun. Ganti we ku bahasa urang mamah geulis bojo akang nu pinter nu geulisna dilanceuk jeung bidadari kena cok kana pinuh tapak korok. Majikan masing hade ieu mah dimeh kulit pemajikan hideung manggil teh sangeunahna he Hajar Aswad ka dieu kumaha geuna. Nah Rasul dia kitu manggil ka tuang garwana Rasul kuninga lantaran Rasul tabiatna tabiat halus akhlakul karimah. Hiji Nabi kuninga yang istri mah kodratna fitrahna diteresakeun ku Rabbul Alamin perasaanna halus sensitif mudah tersinggung taros ka jamaah kaum ibu laras teh sensitif awewe tong dipangnyanungkeun ningali urang peta teh pati hade we raheut manehna dak istri mah perasaanana halus suarana halus kulitna halus betak awewe mah makhluk halus betak lamun gua pamajikan bawel tong riweuh baca we ayat kursi da makhluk halus mah sieunana kunaon ayat kursi. Mamah gelis bojo akang nu pinter jeung kitu pengawasan saminggu sakali. Sampeurkeun kiai akang ge sadar. Nu sieun sirah mamah ku ilmu agama teh tanggung jawab akang ngan lantaran akang terbatas ku kabodohan jeung ku kasibukan. Jeung sampeurkeun kiai. Lewat mingguan barudak 8 tong dibawa bisi ngaganggu. Keun diasuh ku akang teh darah daging akang. Gerohaneun can anggeus ku akang dibereskeun. Seusehaneun can jemur ku akang dipoe. Mamah mah jongjon mingguan bawa pulpen bawa kertas kiai nyaritakeun keterangan agama mamah tuliskeun beres mingguan mamah sing mampu dakwah hareupeun akang geus cerita kieu majikan boro-boro manehna lagi cadu ngaji ya merek mingguan boga anak genep dibawa ka gede heng jajan nu kadua cicerewetan anak nu katilu main karet nu kaopat heng nyaduk Dinuna ngomongkeun tatangga berang teu digaji nyiruan pina. Kiai ngomongkeun ngebahas fikih mustami ngegemer. Hargaan atuh nu ngaji. Tak boga budak tanggung jawab urang, asuh urang. Genep 8 sing loba boga anak. Ibados teh penting ieu, alhamdulillah boga anak teh geus 5. Genep hanca. Naon deui gay magawe ke timu maju teu bisa nungulikeun moal aya pagawean hayeun nyeungan budak. Sok mau usul ngaji kieu ambrok jeung ngonang tanggung jawab. Maksud tanggung jawab teh datang teu ditah dahara. Jika ayeuna we kieu.
ada kudu jujur jelema kali ka tukang ini ada gidik sareuseuh datang teu dahar atuh beres ngaji henteu di deket rumah di Paneglang di Rangkas di Bayah di Bandung balik tengah penting pan toko kejo geus nararutuk dan ka imah wanci janari pejit murilit nahan lapar pan ka karata kadap jabak sayur tiis sangu tiis lauk tiis pas ka kamar jebak pemajikan haneut we dinu haneut eta digepek da kiai mah loba anak teh akibat nu menang teu tanggung jawab teh tidak ada Jung gitu ngaji naon jeblokkeun tanggung jawab supaya kadrus kawan nafsu ku akalna datara terus bager akibat akal dong dikendalikan kawan nafsu akal ditawan kawan nafsu mata cilaka lain lagi cek kawan nafsu mah teu cocok atuh aya sakit heuh teu biasa lagi urang we kitu nyieun pulau ti miti Kalimantan ti ka Papua geus beres panena masih kena bertahan bari rarugi teu cocok cek nafsu mah lain perang ini teh lain sore deh percaya mah deuleu kana jam sok kira urang akurkeun bener deh eta lain rek geus ieu mah nyaritakeun lain sore jam 11 setengah jam kita ngajinya justru kulantaran urang akal mampu mengendalikan kana hawa nafsu mata masih kena bertahan urusan lila jeung sagedeung mah mustami jangan coba-coba ningali jam teu sopan lamun balik keur ngaji mustami nempo jam teu sopan sarua jeung protes kita eureun keur ngaji mah nu berhak nempo jam mah cukup nu balik enggak mata kuring memakai jam ge punten ya saya di kurang banyak tarik-tarik teh bener pernah gigi berang gimana ngaji di dia kita pakai jam teh meulina ge lain niat ngahargaan leungeun san siji ngajenan waktu kedua rek ngahargaan Rabbul Alamin bisi kabolok sok kan buktina mana tinggal bakna di dia dagalibna make jam di dia bener gak kusal lain niat ngahargaan kokot di dia bakna sanajan bari harga jam tangan puluhan juta kita ago di dia awan genah we nempo jam teh kudu ngahaja bari kikiran depan kadeuleu tuh kan diperhatikan pada kena kori tah jadi ulah kapungkan kuring diperhatikan jamaah teh tingali mata keluar dia teh bari merhatikan jamaah tingali kiceupna geus lineuk ciri eta teh kalau mau balik ngaji tam dilatih atuh urang dieu teu abdi mah cenghar keneh sumuh katingali cenghar tapi ciri nu kadua mustami cangkel diukna dina kursi dina kieu jadi kieu wios tong dihanapkeun mangga mana mah dan maksudnya itu ciri nah ngaji cangkelnya acan cek kaum ibu eta mah lalaki da abdi mah masih keneh can cangkel tinggal di diukna tuh dina teras nangunyar pan wios butong ditilepan mangga teu kayang kawaga ya teraskan kumaha apa raos ngan ieu mah maksudna bacaan balik wangsul deui kencangkeun ku sabab manusia diberi akal jeung nafsu atuh hirupna teh aya perhitungan lain sebatas tepi ka paeh domba mah tepi ka paeh beres paeh perhitungan ari urang dari habis perkara sabadana maot justru mulai perkara urut usik urut malik urut tani urut dagang rezeki jeung sajabana utahar keluar asup imahna mulai diperhitungkan sabadana maut bari maut teh misteri saha nu nyaho tah ya dirahasiakeun ku Allah ulun dihareposan
tak kudu keung teuing ku juri corona. Ieu mah tika masjid ditutup samak entah di Antepa. Kasihan paeh memeh aya corona ge jelema para raeh ngan teu itu ngumpul bener. Namurukan moal dihisab di akhirat. Tau kurang jeung analogi. Urang Cijambe ieu urang Lengkong nganjang ka kuring ka Sukabumi. Kuring boga anjing galakna teu katulungan. Punten lain sora anjing disarokeun jeung adan ya. Dia menyaritakeun kuring boga anjing galakna teu katulungan urang Lengkong nganjang ka kuring. Anjing kuring sagedengeun tinggal gogog teh ngegel. Kuring salaku tuan rumah pribumi poe kewajiban terhadap kaselamatan semah leres. Minimal anjing dicangcang, maksimal anjing di kanan. Cacak manusia makhluk Masjid Baitullah, rumah Allah. Allah sebagai tuan rumah. Urang bertamu berkunjung ke Allah. Ke Masjid Baitullah. Corona makhluk Allah. Cacakan kuring makhluk oge anjing dicangcang komo corona ku Allah tidak kudu diamankan. Karena sudah. Itu ulang tahun kedua apa nih ini teh corona. Otak selamat lah bagi corona. Geus ngaruksak otak jelema. Karek panjang kumaha atuh umurna corona. Ini mah di pelemuran ku hansip dibere sembako mah cenah teh sumbangan ti corona. Wabakna alhamdulillah rabbil alamin muga-muga corona teh sing panjang umurna. Tadi sangka cucungi corona teh jelema. Tapi prokes mah protokol kesehatan laksanakeun ai cicing keneh di makom syariat mah. Kalau geus pindah makom lain makom syariat geus musahadah batin ka Allah. Poro-poro corona alam dunia narug-rug teu sih ya. Kan cicing makom syariat mah laksanakeun prokes teh nanti ngaji di protokes tilunya. 3M no tadi 3M teh. Memakai masker. 2M nu kadua menjaga jarak. M nu katilu lah ieu teh ararapa. Urang mah urang ku pamarentah 3M tapi kata apa? Menteri mah menteri 17M. Hah? Ada korupsi teh kata ganti eta teh tina maling. Ai nyokot lain hak maneh bari susulumputan mah nya bangsa teh ya. Kan kusabab nu nyokotna menteri disebut teh korupsi padahal garong-garong teh. Kurang Islam kita jaga prokes protokol kesehatan apik teh teuing cicing makom syariat mah ngalus pindah makom hate geus musahadah ka Allah tong boro-boro ku corona alam dunya narug-rug teh kekeung asal dina ridho Allah. Oh kira Bandungan kita kokosok mencuci tangan. Tadi gua dengan di antara muhafal toh ngaraksa salat teh sampurnakeun wuduna pan memeh wudu teh sok kokosok. Itu ceuk ahli fikih. Beres kokosok. Terus kekemu istinsak teh naon? Ingseup cai kana irung. Bahasa medis mah disebut PCR, swab. Itu teh istinsak sebenarnya bahasa medis disebut PCR so teh di swab. Padahal cek bahasa Sunda mah ngorowek gogobrok leho. Beres wudu bari sampurna pantari ge malah aya nu nyebutkeun sunat di antara pasunatan tiga ku Nabi teh beres wudu dikibring samping dikibring-kibring. Baca in anjalna leungeun ditambrakeun soca tingalikeun ka langit. Beres redeg ka masjid make pakaian bersih bari rapih kena itu weuteung. Nu penting bersih bari rapih, orat katutupan maqasidu syar'ina tersampaikan. Percuma orang Cijambe make pakaian baju hargana 11 juta. Tapi teu matak nutupi aurat teu kaasup ibadah. Dan dititah nutupi aurat soteh. Dititah make baju kudu katutup aurat naon bisi kadeuleu boleh mahram. Tapi sesuai kan dari dia jilbab gamis jilbabna anu ngurung dada belit-belit dina tangkurak di dia dada mah tetep nonjol sanajan kulitna teu kadeuleu bentukna eta mah santri mah ngadadak nyorot jatuhur. Karena pada urang golongan santri pesantren salafi di mana-mana oke, make samping
tapi sesuai ke ai naikan buah mangga matang dadamping model minantu tidak kumitohana pan setengah edan ai tidak kumitohan teh yang kapake bari moal aya di manusia nupang bager-bagerna di dalam dunia jual di mitoha mitoha ngurusanan anak ngelahirkeun guyang tai guyang ciki hese dahar hese nginum hese sare maraban wakean nyekolakeun masantenkeun dewasa kawin cengkling dibawa ku salakina sok menda ganti dah karena matak mal aya di manusia nupang bageurna jual di mitoha santri dadamping nanti nyesuaikeun cek mitoha nanti jangan pangnurunkeun buah mangga cerbah siap 86 sebagai kolor heula tereke oleh kaluhur naik ai dina tangkal mangga aya teh sayang tiuan pasunul breng sawareh asup ka jero samping nyongcong Al-Mukarram tong nyebut ngaran asli nanya jore patut budak leutik aya sopan hargaan da si eta panu sok ngariweuhkeun geblek hulu ge pan otak teu boga di mana aya kahayang sakurjur badan kudu mantuan kana kahayangna matak Al-Mukarram nyebutna ada ulah nyebut kanyut kade celet tuh nyongcong karena mastakan Al-Mukarram setengah edan turun ke handap uruk ngajikanan aya naon can akang abah minta nurunkan buah mangga akang penyesuaikan da biasa make sarung make kolor naik ka luhur aya tiuan kasunul nyongcong kasaha Al-Mukarram pacenah ningali dibukakeun teh tong ngajikeun sagede aqua artinya sanes gitu orang landongan ke dokter semua sok bawa itu bawa ke dokter dok itu pun lanjut ke majikanan ayo naon nemek nurunkan buah mangga Al-Mukarramna dicongcong ku tiuan aling cek dokter ningali buka ieu teh nyeri kantenan dok engal panglandongan ke supaya leungit nyeri cek dokter ari bareuhna cek majikanana bareuhna mah entong antep we ciri si eta mah kada debesna teh sesuaikan aing sesuaikan teh akhlak da bicara akhlak maka saya lain bicara halal haram tapi bicara pantes jeung teu pantes leres tak kuring kisah ngaji ieu make kopiah pangapunten make kopiah lain tidak agama ngajak agama tutupi mastaka akhlak kiai ngaji di Indonesia khususnya kiai pesantren nutupan mastaka ku kopiah kurang zaman mah ku imamah korban belit-belit tahun nyesuaikeun tau kuring ayeuna ngaji make helm pantes henteu kita bicara akhlak mau bicara pantes jeung teu pantes tamarina meja rek aya cai aqua mangga eueuh kitu nanaon teu haram ngan pantes henteu dina meja aya cai aqua cai herang pantes henteu henteu da di mah aing loba cai herang mah kudu jojor ka Cijame ka Lengkong sanes haram ngan pantes henteu kitu ngomong taon atuh nu pantesna nya diantarana kerating deui susu eta nyesuaikeun cicing panitia tong nyangan susu beres wudu make pakaian bersih bari rapih warnana warna bodas urang Cijame na teu meunang abdi salat make baju warna hideung boboro hideung warna bulu hiris gepek teh teh ngan sunatna warna bodas jeung rek salat make kaos partai sum pilkada foto calon tukangna bari hudarin pangnyahoana huluna teh hulu calonna teh dibalikeun ka handap bari ditulisan siap jungkir balik membela rakyat carolok eta bika meunang da teu nohol deui teh da mau di tukang telen bacaan hayo maca tulisan dina kaos jeblos ka masjid tong ngalengkakeun suku genca akhlak sampean belah katuhuk kitu nabi nyontohanan nu teh meunang abdi lebet ka masjid suku genca boboro suku genca masih rek ngagajlong gepek teh eta sieun pites pacokor
sampean katuhu lawakat calik salat syukur wudu tahiyatul masjid nu sae mah memeh datang waktu dohor teh geus gaduh abdas setengah 12 teh ngejembrak ngan lain hartina salat dina setengah 12 salat dohor cek dengan kita tadi pan syaratna teu sah can asup waktu tapi daguan heula ngantos sumpingna waktu dohor didoakeun lagi ku malaikat Allahumma gfir lahu Allahumma ham ku malaikat didoakeun karena ini mah matak pentingna adan teh eta jangan ngabejaan jelema supaya sadar datangna waktu dohor perubahan nu adan jam 8 mau ngabru kemaras di kolot budak ini aki-aki jadi itu nu adan jam 8 kelok teh nu adan teh beres geus bi ka anggeus enan cenah RT sia ada di dia sia cenah jam sakieu can waktu dohor geus adan jam 8 geblok kelok teh nu adan hei pikir nu gelo teh inget omane geus sia cek RT jam 8 make adan cek nu gelo ah lain nu edan mamane tas rombongan kabeh cek kunaon eta we cek nu gelo tadi adan subuh geus tangkurak acan ari ayeuna jam 8 sia datang ka masjid matak sia teh kitu teh gelo cek tetapi bener oke atuh sono kana adan isukan tugas urang teh tugas pokokna ibadah dongkap waktu lohor kumandang tukang adzan berjamaah 27 derajat gak nyarana lagi beda jeung salat sorangan ngan pilih di antara imam nupang korina nupang pasehatna dina bacaanana jadi urang mah tos galib imam teh kiai dengan mualim nu basic pesantren kan lamun jadi imam cek nabi sing bijaksana idza shalla ahadukum bin nasi fal yukhafif di mana anjeun salat mimpin jadi imam batur ngamakmum mimpin makmum imam dina bacaan surat ringankeun ulah kebolok sokan kudu meh jadi imam rakaat kahiji tos Fatihah teh suratna teh Al-Baqarah rakaat kadua surat Yasin jadi reret teh ka tukang makmum aki-aki dina pingsan kabeh perhatikeun makmum teh nu tos pikuun leres menjadi tuur, nu kolesterol, asam urat, nu moe pare bisi kahujanan, nu kaberengseng hayang nyadu. Hari imam lila teh maca surat tapi ka makmum kababayan dina sajadah. Imam kudu qori teh saeunana mah makmum ge kudu qori mata kudu ngaji belajar qiraah. Sing pasiatnya bacaan naon bisi imam aya halangan urang sebagai pemain cadangan. Imam daya teh kiai wagelan imam depan seri jongkok kan jika monyet di penta wadal acara sia jadi imam acara mung di apaan sih acara kungsi masantren di Darul Islah masantren kungsi sote tapi mental goreng ya kunaon pan aing matara latihan imaman matak penting latihan imaman kerajaan ilmu aya oge itu biasa mapan kisah teh biasa sok latihan ngimaman, latih diajar ngimaman, ulah sholat maghrib, ulah sholat isya. Namun sabab bacaan kadangin makmum, diajar ngimaman, mah sholat lohor, sar modalna teh cukup Allahu Akbar. Ya pen makmum nekat, cenah haling imam eueuh ya percayakeun ka saya. Kalau bisa 10 Allahu Akbar. Res Fatihah, baca kulhu, ruku, sujud. Pada lebih sekali. Sok, kade. Keluar na ngaji can geus mantok siapa? Atuh bari cocokan bapakna atuh. Bisa sakuluh-kuluh na beres Fatihah, baca kulhu, pancek pikir mah sunat rakaat kahiji rada panjang, kadua rada pondok. Jadi kuliah kedua kulhu ya kadek kudu bener-bener pasehat panobat tikungan tetep kapangih lakum dinukum deh ayo betul deh wala antum abiduna ma'bud wala ana bima batum wala antum abiduna ma'bud wala tetep kapangih lakum dinukum deh orang ayat isu
ucur di depan non teriut kan masya Allah ya gitu kan itu nyian hade mah terus mau buat nanti ditojer ke malaikat kalau terjebak bujur saya sekalian dibubatkan terus sabab terus nyian hade ngantaran susut dicengkang terus tapi punten saya keterangannya dina sarah Sulaiman Taufik karena Isadurofik jelema lamun mere karena era halal eta teh lamun nya ge ridho ikhlas lillahi taala tadi aing meh ngomong-ngomong susu geus aya ieu mah datang teh diomongkeun ka kana kurunyung aciri teh ikhlasna teh tak kudu jiga ieu geus tadi aya ieu mah eta imam kabisa sakulhu-kulhu lah eta kan sok kali kaburu penting lah atuh nya berbang madogeun atuh hese tuh bener tuh geuning terus aing kapalin we tulungan kalau kieu da kan ngapra rempok ka aing sia mah iya mulia ini teh lain karena janji ke panitia lain dengan janji ke Allah karena jangan gering mampu keneh ngalengkah mah ini tak ngucur panonnya kadangnya lamun diajaran imaman baca surah kuliah sing waspada loba tikungan ini teka pangi jalan anu parat kana lakum dinukum teh ayo balik deui eta pemuda kabisa sakulhu-kulhuna rakaat kahiji tos Fatihah teh kulhu ruku sujud nangtung deui baca Fatihah rek maca kulhu mikir teu boga ilmu menang peuceun nya kulhu deui pan tugas makmum mun imam qiblah maca subhanallah kan kade maca subhanallah teh lain niat ngingetan imam maca subhanallah teh zikir dan imam sing ngarti patak makmum maca subhanallah teh berarti aya anu kali subhanallah cek imamna da lain kok nganu jadi pasoalan teu bisa di surat nu saja subhanallah akhirna kadesak ngareret ka makmum ketukar kenging kulhu deui cenah cek makmum teh mangga banget dilajeng sawinyos kulhu ge mangga cenah cek nusaura tara lecrek salat ngomong ongkos cek nyai salat ngomong teh batal untung aing teu milu ngomong kan ari eta naon batal kabeh terus teh salat berjamaah beres salat tong likum-likum gajleng naon wiridan sanajan Wahabi disebut bid'ah si eta mah wiridan tos salat bid'ah ngomongna terus uludan, bid'ah rajaban, bid'ah tahlil, bid'ah jarah kubur, bid'ah cing teh bang dekat telenges kabeh di bid'ahkeun sebenarnya nu bid'ah teh lain uludan, lain rajaban, lain wiridan, lain tahlil beungeut sia teh cing teh nu bid'ah cenah ya kunaon di zaman Nabi mah beungeut goreng ge cing sangeunah teh bid'ah dolalah pinnar ngomongna teh nu teh di zaman Kangjeng Nabi ayeuna aya bid'ah sanajan aya dalilna ge cenah hadis nah dhaif hadis tahlil alah cing teh sia tepi ka mana ngaji pernah cing teh muka kitab kitab Fathul Bari Syarah Bukhari cenah teh kantos nempo Bukhari na kita acan atuh pantes sih teh ari gini teh nyaho Fathul Bari mah ketinggalan gitu loh cing teh mangga lain ngaret kali teh asa ngeburi tadi apa ya kan teu beri omongkeun da hate mah sok boga rasa kan
sing dalil tahlil tingali Nabi ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, inna umi qad tuwfiyat fahallaha ajrun alaiha. Ya Rasul, pun biang teh parantos pupus nah abdi putrana ngademel kasayan pahalana dugi ka pun biang. Kumaha jawaban Rasul? Naam, sumuhun kantenan pasti nepi. Tong bobrok geus pae hirupkeun kuring di Mekah doakeun ku santri ku anak ku minantu. Teh susuguhna buras. Keparat tepi ka Mekah teh hayeuh teu buras. Cedakan hirup keneh nepi komo geus bae. Wiridan tas salat make sebut bid'ah tong make dalil heula ananya ieu we rek salat mareuman HP pertarosanana beres salat ngahirupan HP meunang teh. Meunang da geus beres salatna. Cedakan ngahirupan HP meunang komo wiridan. Ieu mari ka batur sangeunahna Wahabi cenah sia Wahabi. Ai maneh tara wiridan tara salat. Kumaneh Wahabi teh. Darah kubur disebut bid'ah, hadisna dhaif. Ya Allah ya Rabbana. Tingali dina Fathul Bari keneh. Rasul lebet ka kebon korma. Di kebon korma aya 2 kuburan. Rasul manahna dikasap. Kuninga ahli kubur teh duanana keur disiksa ceuk Rasul ka sahabat, potongkeun palapah korma, beulah jieun 2, tancepkeun sabelah kuburan ieu, tancepkeun kuburan belah dieu. Selama masih keneh baseuh eta palapah korma diringankeun siksaana eta ahli kubur. Da geuning urangnya ari ngurepkeun. Sok ku hanjuang beureum teu beje, daun wera kan kitu, tapaul teh kadinya. Terus maca tabarok teh pengen kucurkeun cai tep baheula mah belum menyan teh nguburkeun. Pakai bacaan lagi kayak itu ka dia asal cai balik ka cai tina taneuh balik ka taneuh seuneu balik ka seuneu betah teh nya jero kubur maneh urusan majikan sia ngora keneh tuluikeun ku dewekkeun cuwok teh mayit ngegel kana ceulina para ruas kali nu kitu patut atuh nguburkeun mah tabarok baca. Malah kadina cek sapalih riwayat Imam Ahmad, Rasul setiap minggu selalu mendatangan ke kuburan eta. Balik deui, jadi tong nyebut bid'ah, rajaban tong nyebut bid'ah. Malah penceramahna ge Rasulullah nyalira. Diperingati Isra Mi'raj, pentingna tos Isra Mi'raj jam 8 waktu wajib duha, Nabi ngumpulkeun bangsa Arab khususna kabilah Quraisy, mustamina Abu Jahal, Abu Lahab. Jeung nu sanes-sanesna naon cenah mah ieu ceuk Kangjeng Nabi ungi teh kami tos Isra Mi'raj. Di mana cenah mah berangkatna di Masjidil Haram we di Mekah sekitar dugi ka mana garis finish Isra maneh dugi ka Masjidil Aqsa nu di Baitul Muqaddas Palestina. Tapi kadinya sanes teras Mi'raj tembus ka langit ka 7 dugi ka Sidratul Muntaha. Iraha berangkatna cek Nabi cek Abu Jahal pada Isa balik ke Mekah meme subuh cek Abu Jahal ayeuna mah Muhammad geus gelo pan berangkat di Mekah ka Masjidil Aqsa teh tong Mi'raj 40 poe ditempuh dengan kendaraan onta. Hari ieu berangkat pada Isa meme subuh geus balik di Mekah malah lain Isra unggul malah cenah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Muhammad teh ayeuna mah geus gelo tong nyebut bid'ah memperingati Isra Mi'raj. Nabi mau balikna penceramahna langsung mustamina sebahagian kaum Arab khususna kabilah Quraisy di jerona 2 tokoh sentral Abu Jahal jeung Abu Lahab nu ngadengikeun teh ieu mah Kang Haji MC punten Haji matak nyolonong teh penting lamun dapat sepak bola mah eta teh pamain lobang ngecek bola babawa ku sorangan kerbut batur ngaji kieu protokol lobang ngecek keburu peuting atuh da kuring nolonyong repeuteun ya sanes suladap. Nah pantari teh 10:30 lamun terus dikocek di hadisan dikepejet bahasa nu balik riweuh masalah ka dieu 11 terus kori keneh hiji deui aya biasa di dieu duit kata sabaraha
Abu dua. Astagfirullah. Menang akur ieu ihtilaf. Oke diperingati tayana khususnya salat di pigawe yang supaya sampurna ibadah urang da kumaha ge bakal balik matak nu boga harta tah tenaga milu mikiran dan diperingati urang iman ka Kangjeng Nabi karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di luar akal jeung Nabi na kita amprok ukur beja di para kiai di ulama teu balik tapi urang diperingati sanajan cek Abu Jahal Abu Lahab Kangjeng Nabi rubah heula pangkatna gelarna Al-Amin ayeuna Muhammad geus edan itu cek Abu Lahab. Naon Al-Amin teh orang yang amat sangat terpercaya jujur Nabi. Tak kurang Arab manggilna teh Al-Amin saking ku amanah-amanah. Dari amanah mah leuwih ti jujur. Dan setiap anu amanah mah pasti jujur ngan anu jujur tercantang ku amanah setiap ngising mah pasti kiih tapi di mana kiih tercantang tu ngising bener matak nu amanah mah setiap amanah pasti jujur tapi nu jujur tercantang tu amanah mana buktina pemuda di dia mengih dompet di lengkong di ditu dekat kantor kecamatan isi dompet teh aya SIM, STNK, KTP, duit 200.000 dua lamar. Kapagi ku jelema anu jujur ngan teu amanah. Jujurna dianterkeun teu amanahna duit 200.000 memeh dianterkeun kana boga ditugerkeun heula direcehkeun. Kana 10 ribuan sok pikir. Duit batur maka ditugerkeun teu amanah. Ditugerkeun akang ceria KTP akang abdi menak dompet. Katawis foto nu akang persis tuh. Kumis nu segede galungan. Cenah semua eta mah dompet abdi. Mangga cenah varios. SIM aya, KTP aya, STNK aya, kartos 200.000 aya. Hidup jujur cek pemilik dompet. Ngan maneh teu amanah. Nama kita amanah, teu amanahna duit batur dina dompet 200.000 dua lamar maka ditukarkeun. Tapi cenah punten ku abdi dironkeun direcehkeun ya kunaon cek boga dompet pengalaman minggu kamari 2 mingguan kapengker menak dompet eusina 100.000 salamar dianterkeun ka nu boga rek mere teu tulus deueuh receh akang mah pilih bade mere ka abdi ku alasan teu aya receh katos dibeurkeun eta teh jelema jujur teh apana teu kudu ditukeurkeun aya rezeki mah nya perlu bisa direkayasa terus pasti nepi matak awewe urang diberi letik sok ngarasula sok ngutruke itu teh sebatas mata dohir naon nu katempo naon anu karagap eta nu karasa da batina mata batina basirohna lolong ka Allah matak nyangka rezeki teh datangna ti salaki sanes rezeki mah sumberna ti Allah ngan teh datang lewat tangan salaki sok aya kala nu dibere ku salaki tanapkah teh akang 10.000 babakna alhamdulillah selagi naik kunaon cenah sia teu ditepikeun ka Rabbil Alamin pangan 10.000 cenah kan lamun 200.000 mah poin tepi kana iya kana budu ya kana stakin kan cek salakina tah atuh cenah nafkah teh akan 10.000 sing cekap sasasiheun kumaha cek awewe anu basirohna teu kareumpeukan ekses ieu sumberna rezeki teh ti Allah katampik lahir batin kang abdi moal ningali jumlah badan jeung leutik nafkah teh akan saugia rezeki sumber nanti Allah ngan sumping ka abdi lewat tangan akan mun abdi ngarasula ka nafkah teh akan dumasan leutik hakikat abdi ngarasula ka Allah cek akang 10.000 kedah cekap sasasiheun ye kang abdi insyaallah 10.000 cekap satahunan hari gitu dibelikeun kitu ku ayeuna kalender mahi mau satahunan mahi dan mun hayang nyatu cocolan ta kalender we juari nafkah 10.000 leuwihna mah nafsu leuwihna masuk padahal tempo aku salah kitu dina pakahan oge tetep dahar pan kitu sanes mata kitu ge bukti hiji dalil yen rezeki teh sumberna lain ti salaki ayeuna nu hadir talab di dieu datang ka imah lapar murad besek celebek nyatu benang salaki sanes di mana di panitia mata kitu ge caduan dan lain ti salaki sumber nanti Allah kan ayeuna mah besek datang ti panitia kita kalau nu balik ngahargakeun sabenerna mah
goreng patut cek naon datang di onang lagi mual barokah dahate lagi disangharepkeun kana duit da anu disangharepkeun kaholik mah jarane kanu gagah balik teh ngecakeun berkah mun urang dinya cadu berjamaah datang balik anu apik hatena deket ka Allah basyirohna lempeng ka Allah beres teh ngecakeun barokah jadi kageuing hatena daek berjamaah berkah karana Allah cek urang dia cadu weluh manehna kitu dibere duit lah pasti ngutruk buktikeun beres ngaji tong dibere duit di moal kukulutus kedua moal lagi dengan 2 bulan kaharep pecah menang deui lamun teu datang tong nyalahkeun pasti nu goreng hate mah moal datang teu datang teh dumeh ayeuna teu dibere duit lain teu datang sote Gusti teu ngerasakeun dalam ayeuna balik dionang teu dibere duit 2 bulan kaharep dionang deui tapi teu datang gara-gara ayeuna teu dibere duit gelo kiai naon kiai gelo geus puguh ari nu ngeunangna mah leuwih gelo ibadah tugas di Allah mah rezeki mah jaminan Allah datang pengurasi nu kitu da eta mah setiap tangkal ibadah dipelakeun pasti tangkalan jadi kahanan keluar kembang, bijil buah, pelot, asak, kanikmati, ladang ibadah, kasawah mawin dengan belut, macul, yang menang belut bawa. Mun kasawah tujuan dengan belut, galengan jadi cacak buset mah. Entong riwe buah tina ibadah eta mah. Tak paingannya masalah besar ke lalaki lamun buah pemajikan dominan hawa nafsu. Jadi awewe profesi pinter dengan duit. Uring demi Allah terhaya gua pemajikan pinter dengan duit ulang Cijame kerasa gua pemajikan pinter dengan duit ngomong ya uring terhaya cadu demi Allah ieu mah salakina neuneun duit dina selap kopeah teangan kapanggih kok gitu salakina neuneun duit haleupun tapak meja teangan kapanggih eta teh awe pinter dengan duit bari saja sosobatan jeung tukang kiridit teh datang ngiridit meueuh kabosen kulkas anyar kene beda modelna geus ganti ngiriwit senal baju teu bikal ledeg palang pantau teh tukang kiridit nah teu meunang teu meunang tarawe mah teu izin salakina mah borong ngiridit duit dina pesak mah lagi dibikeun ka indung bapana tanpa izin salaki teu ridho ceu agama teu halal izin heula komo ngiridit ieu mah bari sajedengeun ti ngiridit sosobatan jeung Bang Emo ya perat Bang Emo ka dieu sok campuran tasiyah yang bangkrut lain cek kuring cek Allah na Quran yamhaqullahu riba cepat atau lambat ku bergelut di dunia riba bakal hancur wa yurbi sedekah yang sukses mah yang untung sing rajin sedekah disukseskeun diuntungkeun ku Allah kan mata kayana beres Isra Mi'raj insyaallah arep-arep we nu gede sarodaqahna tu kontan di dunia diganti Allah ma'an faktum min sayin bahwa yuhlipuh sesuatu disodakohkan Allah ngegentosna pateri dengan Allah ngeganti lain tiga jelema sanes hiji ganti hiji dua ganti dua pangmurahna 10 ganjaran malah tapi ka ayat 700 dilipat gede ayat 7.000 malah mere ka guru mah ka alim ka kiai hiji 800.000 ka inung bapak hiji 100.000 oh tak boga jimat mah yang boga jimat kudu neangan merah delima cukup inung bapak jeung yatim jeung guru teh eta jimat mah jimat der awi buta ditareangan tambah deui sambulai col deui eta mah karhun cak-cak eta mah ditareangan sajengkal cenah 40 miliar 2 jengkal ngalahok hargana malah kuring diheuleuyan ji teh aya anu 1,5 meter eta mah rupina cenah tenggok hargana lain cita aya di ditu tah di wahangan Cimandiri payawak cenah ternyata mah nenek moyang toke cenah kuliwir teuing jimat mah inung bapak Uwais Al-Qarni seorang anak hitam legam teu kaasup golongan kasep tapi unggal poe ngurusanan inungna jelema di alam dunia teu mengenal siapa Uwais Al-Qarni tapi di langit teh malaikat nu apal Uwais Al-Qarni ngurusan inung bapak kita di dia masalah besar ke lalaki bawa pemajikan
ayo we pinter nangan duit diri di sebatan jeung Bang Emok keur ibu ge na rumah tangga masalah besar boga salaki nu dikendalikeun akalna ku hawa nafsuna ngan nguseup we hayu punten bisi di dia tukang nguseup lain nyarek nguseup mangga taya hadisna taya dalilna nu nyarek nguseup kenging mangga kan di mana adan dikumandangkeun ecakeun jejer Allah geus manggil awan sadar pakat ingku ketawa nguseup tapi kan leuk hukumul dek geulis kana hukumul watan pamajikanana atau boy kumitohana buah minantu tukang nguseup ngobokna dasar minantu pangedulan dan salah tukang nguseup itu pangedulan da ceuk kuringan tukang nguseup jelema daekan eta nguseup lubang ti magrib tepi ka subuh perang lagi jeung tuduh ngalawan tiris berhala lagi orang hejo orang welang lekur sisi wahangan tergoteng minum kerating deng jema eueuh brai beurang ecakeun jejer lubang ganti ku jejer geng gehek sep geng gehek ketika dohor can seubeuh keneh milu kana kulah ngilo lauk bayar lepaskeun tungguan kitu lalar gawe eta lauk geus di darat baru dilepaskeun baru ditungguan sanes jarek nguseup nah eta sing sadar fungsi tugas jelema sasaran pokona diciptakeun ku Allah ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kami teu nyiptakeun jin jeung manusia tapi diciptakeun tegesan buat ibadah rezeki mah jaminan Allah nu diparentah ku Allah mah ibadah ai jelema awam sok dibalik rezeki nu dijamin ku Allah tapi ka poporosek cu salat cu ngaji padahal dijamin ku Allah ibadah diparentah ku Allah tapi ka wani diecakeun lamun jelema sibuk kana rezeki ibadah rezeki dijamin ku Allah gagabah lalawara kana ibadah cul ibadah padahal ibadah nyata diparentah ku Allah manusia nu kitu ceuk Syekh Ibnu Athaillah asakan dari dahikamna dalilun alang tibasil basiro pertanda manusia nu kitu lolong mata hatena lolong mata hati mah kaum muslimin moal bisa musahadah behdituna marifat Allah malah basirohna teh karumpukan geus teu bisa nempok dan ku gamar-gamar makhluk ibadah ge nyaranena anu dage ukur berpikirna teh nu kaharti ku akal we naon nu karasa naon nu karagap mah eta nu nyata cek maneh padahal ibadah mah diperintah ku Allah rezeki mah dijamin ku Allah mata ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matulibamika dalilun alang tibasil basira sibuk ketawa ngala rezeki padahal rezeki dijamin ku Allah cul ngagagabahkeun ka ibadah padahal ibadah diperintah ku Allah lolong mata hati tong lolong mata hati lolong mata dohir teu apal awe geulis awe pejet tong lolong mata dohir lolong patokkeun uning lolong patokkeun mata bolotot tapi henteu neuleuh dit ka kota aya patung polisi lepok jelema lolong patokkeun gini-gini selamat pagi cenah Pak teu mah anda patung atau yang selamat pagi mah good morning cenah Pak teu mah jadi ilang eces atra patung terus teh patung setengah kilo ke hareup di hareup aya polisinyaan polisi lalu lintas keur ngatur lalu lintas kadeuleu ku jelema lolong katokeun pengalaman dandanan kitu teh tadi ge patung gidig-gidig dijiwir coli polisinyaan aing ge nyaho sia teh patung kan jadi dinya keneh atuh di bangko cilaka cekak lolong katokeun komo lolong mata batin yeuh urang analogikeun heulana urang diciptakeun ku Allah aplikasi utamana jang ibadah bedana jika HP diciptakan ku pabrik HP aplikasi utamana jang naon jang komunikasi macam hukum HP cek kuring HP mah sebatas alat menjadi persoalan gumantung cara ngagunakeun HP digunakan karena positif mah positif panitia di jame ngonang ngaji ka kuring datang ka imah cukup lewat HP bari negerek naon ngonang kudu jor-jor datang ka imah riweuh-riweuh kudu nyuguhan cukup lewat HP tah aplikasi utama HP diciptakeun ku pabrik HP yang buat komunikasi
Urang diciptakeun ku Allah aplikasi utamana jang ibadah catet ngan dina HP sagedengeun ti aplikasi jang komunikasi teh aya aplikasi YouTube leres Instagram Twitter Smeses Pacebook ieu teh dina HP teh urang diciptakeun ku Allah aplikasi utamana jang ibadah ngan aya aplikasi lain naon aplikasi jang musik jang malik jang tani jang dagang jang ngarejeki jeung sajabana jang dahar kaluar asli mahna aplikasi keneh teh jang ngaji aya aplikasi jang museup aplikasi keneh teh contoh nu boga HP keur main YouTube jolo weh panggilan manggil ka nomor urang sok masuk tara masuk naon sabab HP pinter sadar diciptakeun mainna ku pabrik HP jang komunikasi sanajan keur digunakeun main YouTube kudu bogana masuk HP alus mapan jiga kieu digeser we saeutik cet da jeung HP jadul jual telepon terangkat deh gitu-gitu eta HP cager error urang aplikasi utama jang ibadah ngong adan dikumandangkeun di masjid Cijambe urang keur numpang galeng kalau ke Jongjon numpang galeng teu diacakeun doan paju cager error ada nya lain cek kuring kade cek mustamik lamun HP error hayang ecereuk kudu kumaha ulah dibebeutkeun Islam teu nitah radikal dikumaha di servis ka mana ka ahlina bawa ka konter kade ulah dibawa ke Cibatu Cisaat da urang Cibatu mah ngomekeun parang di pek-pek urang Cijambe ngomekeun HP da kebiasaan ngomekeun parang di pek-pek HP diomean pek-pek tadi kalau beuki ecereuk omean ka mana ka konter dipariksa teh aya komponen anu rusak diganti cara ngagantina disoder terang teu disoder di kumaha besi dipanaskeun ya timah pantaskeun ces soder atawa dipatri adan dikumandakeun urang numpang geleng teu ngecakeun doran facul cek tadi error kudu kumaha disoder batur ngaji mingguan maneh ngadaplok nonton televisi kudu kumaha cek kuring kayaknya disoder cek kurang dia yang usum usaha hasil zakat tina tijaroh 2,5% batur zakat maneh henteu cager error kudu kumaha cager soder pemajikan cek agama mah kudu ngahadapan ka salaki bahasa basi anu pantes ieu kalah ka bawel teu katulungan tepi ka merelek biar kacang niang kaja cager error kudu kumaha disoder salakina Noel kalah penidek cager error kudu kumaha soder lain sodereun kabeh kitu nya matak isukan mah sing sadar kaleuweung kareuma ka sawah bawa jam tangan naon bisi ka bolok sok teu boga jam tangan bawa HP dan HP sok aya jam leres jam tangan teu boga HP teu gaduh boga ge jam dingding panggul rek numpang galeng teh tenan dina galengan ketuk re ketuk naon ngontrol waktu mun bisa mah poe Jumaah kantenan maksimal istirahat teu kaleuweung teu kareuma teu ka sawah naon ngahargaan kana sayyidul ayam rajana poe mun kaleuweung kareuma ka sawah ge poe Jumaah maksimal jam 8 tos wangsul ya mah setengah 12 poe Jumaah kakarak balik kecebas mandi di WC balik lila mandina teh da cok pun heula jam 12 kurang 5 kakarak deuk ka masjid naon ka jero carang keneh nya cenah atuh nyaho carang ge lain ka jero atuh maneh kalah kana goge da teras bari ngelepus cager error kudu kumaha soder ka dinya ari ustaz cenah tos ka masjid cenah teu acan salse cenah cek baturan atuh keneh cenah kiai medang ke datang rek ngahutbahan atuh maneh mah heulan kiai heulan kiai nyiar kawalat we cenah
mereka juga nu cereg sing tikin karena waktu tinggal bisi kapeloksokan tak hampur aja lamun kuring nempo di kana jam astagfirullahaladzim saya jam 12 kening kori aya kene punten jang al mukarram kori salah mang kiai salah didinya non datang make terlambat tadi ke jam 8 geus nagok di dia naon disiplin ngan lamun teu make akhlak ya kaput tadi oge ngan make akhlak we da semah mah seperti mayit wae pribumi punten al mukarramnya dari ngagil rebut sote sisi kabur beak atau waktu kan tuh panjang kene hita ngaji teh jam 12 matak paingan cek nabi tuba limang kana akluhu amiran wa hawahu asiran bahagia kersaha manusia diciptakan ku Allah Rabbul Alamin di akal jeung nafsu akalna marentah kana hawa nafsuna ditawan ku akalna bahagia tapi wawailun limang kana hawahu amiran wa aqluhu asiran cilaka kersaha manusia ciptakeun ku Allah Rabbul Alamin berakal jeung nafsu na merentahkan akalna akal ditawan ku nafsuna cilaka lamun jelema geus kitu ulaika kal an'am bal hum adal persis adi lanjut jeung di kandang malah jauh lebih jahat daripada di kandang padahal lebih jahat daripada di kandang masih didalikeun akalna ku hawa nafsuna urang buktikeun domba asup ke kebon sampeu batur naon di Bandung daun unggulnya sepakatnya domba asup ke kebun sampeu batur naon di Bandung daun unggul tapi jelema wujud jelema tabiat sato jahatna leuwih ti sato asup ke kebun sampeu batur daunna dialak majar para domba tangkalna digadag malajar tibiniheun putingna dirabut ningali cekek mikril dibetik ucai cikur dirabut jauh geus kolot ditepas jahat jelema jahat mah jahat jelema paling hade jelema mah nginum susu goreng patut cai heran model kieu tapi ulah amak dan ai rezeki ti Allah mah jadi geus dibatas kusab di loh mahfudna penting ieu teh rezeki kuring bab krating deng mata gawe kudu pasrah we geus tarimakeun ring eta bentuk kepasrahan ai urang mah justru hawa nafsu tara narima lamun nu dipikahayang teu sesuai kanyataanna jeung dipikahayang hayang mah katindeng kalah ka susu nafsu mah kecewa teu narima hayang mah beungar tapi kalah ka miskin hayang mah loba duit tapi kalah ka bangkrut hayang mah rumah tangga sareundeg saigol sapihandian sabobot sapangayon tapi kalah ka ongeng pakatu minta diserahkeun entong amek eta teh ai nikmat keneh Syekh Ibni Athaillah asakadari hikamna innama yu'allimukal manhu li adami fahmika anillahi bihi pastina manusia sok ngerasa kecewa haneueul jeung hanjelu mun perkara dipikahayang kanyataanna teu sesuai jeung dipikahayang hayang mah beunghar tapi kalah ka miskin hayang mah tani jadi ieu mah sawahna ge kaurugeun hayang mah mobil loba hiji ge kasita kulising hayang mah pemajikan opat nu aya ge minta diserahkeun entong ngarasula eta teh aya nikmat kan jika hidup ujang santri hayang ka anak tetangga lain ditarima pasti cocok jeung nafsu entong ngarasula eta teh aya nikmat keneh kitu cara Allah nyarapna yang si eta lain terbaik buat maneh jeung Allah rek mere ganti leuwih hade daripada eta boleh jeung ka hade bener teh kiai geus kalah baheula balik di pesantren umur 28 tahun kawin malu balik pesantren kabeh ge linglung saha teu timu maju teu bisa nulikeun moal aya mimpin tahlil teu kabagian jobna ku kiai senior ceramah eueuh nu nitah majikan loba tungtutan anak perlu jajan oleh hawa nafsu majikan ngendalikeun akalna kawasna wae dipertahankeun ge percuma boga kasalaki di bangsa kieu rek iraha majuna ayeuna ngomong cenah percuma urang teh nuntut manyangkeun Raja Wisuna mah pidosa urang
pisah we secara baik-baik kayak itu orang istihoroh nanyakan ke Allah isi eta teh coba teh hidungna kata cenanya mempengorak kene dicerahkan ku salaki mana ieu hansip ge ngawin ka mana atuh beuki nganyok beres istihoroh ternyata cek Allah kudu dipikeun si eta lain terbaik Allah rek mere ganti ahdiceun jeung naon ngukut ahli neraka ternyata lamun tika penting ieu masih kene pamajikan nu eta umurna 48 tahun kabayang peotna eta minta diserahkeun kuring harita kawin deui ka awe umur 17 tahun geulisna hampir adi lanceuk jeung bintang film ti India Preti Sinta ngaran luas jang santri mah kiai eta buruhan ti Allah kabeh ge pamajikan ustad mah kiai gareulis teu percaya mah sok parehan ti kulana satu ujung genteng di wetana Seret Cianjur parehan pamajikan ustad kiai ajengan kabeh ge gareulis naon sabab diangkatkeun ku Allah derajat ladang ilmuna dihadiahan ka we geulis cek urang si jame aing pernah nempok ustad ku pamajikan goreng eta mah apes batak nu geulis keur kiai nu goreng keur hansip kok tadinya ternyata Allah berganti nu leuwih hade teu kudu ribet ya mah kuring tanggal peting mangkukna teh kedahna mangawas di salah satu daerah gunting pita masjid ngapuan cenah kiai punten pangaosan teh teu janten bari gunting pita teh kita kunaon jalan masjidna teh sarengse urang alihkeun ka sasi sawal nafsu mah gondok tapi hati iya terbaik cek Allah pasti Allah rek mere ganti nya penting mangkuk nanti didatangkeun ku Allah mengonang ganti di Bogor daerah Tanah Baru tuh tanya ka supir ka santri jamaah lagi ieu mah corengcang bejana panitia nyiapkeun besek 5.000 teh teu mahi dibatur mah kiai cenah nuhun tos kerasa rubahan acing teh sang utamina mah silaturahmi we punten teu ditongleutkeun cekap cenah teh imah ge mawa beuteung pinuh lain beuteung kosong bisi kaasup karena toma mungkin cenah hatur rumajeng memeh ngaji bikin tadi tak gitu ingin ngaji mah sarojeng niat mulianan ngaji memeh ngaji di kolosor masukkan dengan pesak seret kubatur mah buka tadi dalam mobil 7 juta punten dibaca sote ternyata Allah ngegantian ngelebih hati aja mas iya non banget kali Masya Allah ya maka tuh kudu loba ngomong dan tilah mahfud yang datang na ayeuna kita digidu-gidu teh ngajakan jelema supaya diajar melek mata batinna basiroh ulah jadi ukuran naon nu kadeuleu ku mata zahir tidak henteu kiduna ge Allah mayar ku jalan lain geus teu kadinya emangnya tapi kajirina teh kadang-kadang masyarakat teh sabaraha cenah eta protokol diberi duit ocip astagfirullahaladzim gocap teh diganti ku ocip lalu tugas protokol jauh lebih berat daripada tugas mubalik nya pulang anting tadi nih beres turun hari pulang anting kege itu deh nyalehkeun beres kuring nyanyakeun ka kori jika hargaan ocip baru atuh hargaan ulah kabina-bina teh bisa teh ngomong ke cenah kori nu ti heula nih da anu kadua mah datangna telat eta nu ti heula cenah bejana dibere duitna teh 2,5 juta ade maksud dibaca gitu teh ulah sok ngarasa rugi ngamulyakeun ngangkatkeun batur bener teh Imam Ahmad bin Hambal boga gelar ulama mujtahid lantaran anjeunna 40 tahun ngaduakeun Imam Syafi'i. Ieu ngerasa rugi ngaduakeun batur, ngamulyakeun batur teh hakikatna mah ngamulyakeun diri sorangan. Kuring ge baca qori 2,5 juta. Kan mau balik ngetong dibaca. Qori sakedeung 2,5 juta ha. Mau balik be saja setengah ngajina. Da kusal jeung qori. Peta kudek ngamulyakeun batur teu make modal, pila kadar ngomong kitu, ha? Teu make duit. Aceuna nu bener eta teh Allah rek mere ganti eta teh aya nikmat mun cocok jeung nafsu kurang buktikeun.
santri di dia di Darul Islah berangkat jarah ke Cikunul, jarah hayang modal teboga kepalidan santri kuring mah nyebut teh BBM megat gratisan santri kasub dua opatan dua kelompok nusa kelompok cicing di makom syariat bari tauhidna acak-acakan nu duaan geus meuresan basirohna rada musahadah nu teu geunah ge dianggapna aya nikmat. Oh itu we jalan raya sabaraha kilo ti digahareup teh aya 3 2 Cimentar Ridwan aya 3 setik kudu bari nyentak berangkat ke hareup dihareup megat mobil gratisan minimal SS maksimal truk kurnyung ke arah di Kiara 2 SS mobil SS nu lahirna tahun 82 kabayang kolotna tuli Allah Rabbul Alamin teu ngerasakeun eureun malah eta nu boga SS kalah lain dijek rem kalah dijek gas sulupung teu narikan cius kumaha ceuk nu cicing na makom syariat bari tauhid acak-acakan dasar SS butut tah pikir ku akal atuh nyaho ge butut usia dipegat ya nyaho ge butut pake dipegat ngomong nanti aing tahun hareup memeuli 10 siki aing ge nyaho sia beunang ngiridit teh cenah mobil riba teh cenah tuh tinggal diberekan hada min padli riba terus tulisannya hada min padli robi ya. Salah maca hada min padli riba aing ge nyaho teh cenah beunang ngiridit piak tapi nu duaan deui nu hatena geus ngagoler musahadah ka Allah heuy tong keboloksokan eta ngomong urang teh la haula wala quwata urang teh makhluk nu boga SS makhluk maneh makhluk tong di deuleu sugina teu dijak rem tapi Rabbul Alamin boga rencana nu habib buat urang bukan mas ibal mah teu eureun itu we nu ka arah sana eureun atuh ka sisi cenah sugane aya nu didaweun ngakut urang eureun rek ngopi cenah maneh susu amung isi kolesterol cenah rati jeng atuh asem cenah lamun aya mah kopi we ya mah cenah panitia pasti nganterin kopi temangkuk sababaraha waktu piala Kiara 2 kene gidik mobil warna hitam bari masih kene plat Indrayan hargana bejana 1,5 miliar lebih dibaca teh Pajero Sport tawani menggat tadi GSS dipegat eureun komo deui mobil HD nene patan teh santri tapi Rabbul Alamin ngerasakeun teu dipegat oge eureun ditoel hatena eta nu Pajero hatena supaya dicak rem turunkeun kaca pecet itu mobil HD mah pecet di mobil kuringnya jadi pecet ada jeung SS nu tadi dikoeng gitu tapi kan ngesang supir teh kaca can turun gitu kasep hidup santri semua abdi delingi masantren di Darul Islah pengusaha haji cenah Pak Haji uning abdi santri aya teh potongan hidup sarjan gondrong ge tetep dina tarang hidup ciri kasantrian teu mending gondrong santri mah darah di ajenan daripada gunul leungit wibawa pada Al-Mukarram lamun balik awak leutik ngelit kumis bangsa kieu wegah atuh terus kumis ageng ge da ku Allah disesuaikan nikmat gaduh da sasana punten pangarsa nya ngaji ya kenal deui mah dulur nya anggap itu duluran kesalaman lamun eta kumis bisa tuker kurang tuker tambah wani numpang 10 juta wani ieu kadinya katakan dia wani 10 juta so teh bakating tamani we teu mungkin
atau kerujung bibirna kan dia. Tapi berwibawa gondrong senajan alfiah can katara jua hambak nun can kungsi wau oge nili gondrong eung atuh kuboro santri deui ustad ge mewat langsung tanya ka haji guru hidup kapungkur di Ciberem guru ge selalu di Ciberem gondrong bola termasuk kuring selekieu ka kota dan beungkeun tergidig sawarehnya ka preman sawarehnya ka santri beurekeun punya ka preman mah bencong nawaran hai pilih arek bawa cenah si monyet ini santri cenah Pak Haji uning abdi santri Haji katingali we rambut gondrong bari katingali ngatarang hidup ciri kasantrian nuhun bantu seneng ngawas abdi di Raul Islam pada kamana ini pada jarah ka Cipunul subhanallah tabarakallah kasep Pak Haji teh ngalian jelema dicinageun keneh rek berangkat ka Cianjur ka Cipunul teu manggih ayeuna aya sok nararek ngarah Pak Haji rencang di jalan nya ari Allah geus ngerasakeun cenah mangga kenging teu abdi numpang cenah mangga teh kaji tongokeun atuh rusak urang mah santri senal teh dila ya ada rumah asa senal popolokot atau mobil water cek haji teh keng dila kasep angko mangga pilih potong sawios tong jauh Pak Haji dawe Pak Haji ke diwas tuh pake deui atuh mangga cenah sok canarit oh hikmahna naon hiji lamun SS eureun diuk dina bakna ditukang bujur pasti adi lanceuk jeung bujur monyet dangkal ieu mah pajero bari weuteuh jokna hipu cek Haji teh bade kareut rating deh Pak Haji nyanak cenah cenah abdi mah teu biasa Pak Haji biasa ge cenah abdi mah kopi cenah atuh urang diren di payun Pak Haji teu nyanak turun eta di warung teh cenah kopi 5 yang santri 4 yang Haji hiji 2 pajero kopi naon aja cenah kapal pecah we kopi hideung kunyung teh pangieunkeun nya cacak ukur numpang teu gawe kopi ieu mah geus ngaji sajam leuwih eueuh kopi teh deuleu aya eueuh rezeki mah tepung atau maju terus maju cek Haji teh sok nyararesep dicerakan tenan Pak Haji santri punten sami di Darul Islah ngararoko sami saminya teruskeun dukung ciri khas santri NU sok ngararoko kuring tara nyaran udutan santri sok cek Haji teh sok nyararesep kantenan cenah Pak Haji apunten nya cenah repil mah teu aya Malboro Pak Haji teh nyanak mun nyanaknya Pak Haji teh sampuna mil sawios cenah Pak Haji sampuna mil teh memang itulah gaya lelaki gitu loh cenah kalau sore ku Haji teh 3 bungkus ewang pangrasa ya santri numpang kana pajero teu gawe 3 bungkus ewang aing mah ye ngaji ya kakarak sabungkus teh kok aing eueuh milih rek ngomong naon tong sok riweuh nya mata tong disangka ngaji hade ngaji lila bayaranna gede caduk peluh henteu eueuh rezeki mah teu nol tentang kula sok ngarep-ngarep nu kitu ge cukup Allah nu ngajamin cenah Pak Haji hatur nuhun nembe abdi mah cenah duit jadi pasihan rokok 3 bungkus ewang kieu nembe cenah semuhun ieu cenah rezeki kayak dia membareng jeung Pak Haji saselop dan saya itu Pak Haji tos lami mobil teh plat nomor lagi can keluar Indrayan sabar cenah
648 juta malih zakat lagi ku Haji san kapasikeun kabeh rarasan ayeuna janji jaringan wil Pak Haji ku Haji ieu dipasihan zakat 3 juta ewang santri numpang tegawe 3 juta ku Haji aing mah ieu nu sajam satengah leuwih kiraku diserakeun jeung santri nu numpang lewat Bojong Haur nih Bojong Haur terus nanti Cikaler ya aya jambatan aya jambatan handapna wahangan nah ngomong-ngomong restoran sok tara nyambung jeung judul ngomong-ngomong restoran nuhun saha da ari nyamung mah tara rame nu rame menurut nyamung kieu jadi itu frekuensi tapi teh ka Cikaler mobil ngalideg Avanza Pajero truk bus elep nu di Cipangkung di mana ngalideg kabeh termasuk jelema ngalideg akhirnya cenah ieu aya mobil cilaka lungsur kana wahangan mobil naon truk sanes naon SS buat dengan SS atau bawa cek usaha dah ayo gusti geus ngerasakeun mungkin wae si eta luncat cek usaha dah teh hatena nu tak acakan cicing nama kaum syariat bari tauhidna rusak pasti mun SS tadi doraka teh aing teh cenah gancang sia mengaku turun jeung Pak Haji kita SS sabaraha jami panumpang 2 kenek yang supir astagfirullahaladzim innalillahi wa rajil bener SS lo tadi tuh tulisanana hadamin padli riba tuh tadi nak kaca nata ya tulisan Cijame tempote gitu bahana innalillahi wa inna ilaihi raji'un bener kan nu tadi dipegat teh Allahu akbar korban supir jeung kenek pae eta tepi ka kitu korbanana kecelakaan mengenaskan paehna eta hulu supir jeung hulu kenek tiga papisah gitu salah eta bahasa hah dengekeun ieu batur musibah ragrag jeung mobil-mobil korbanna tepi ka mengenaskan kecelakaan tingali hulu supir jeung hulu kenek tiga papisah ah salah bener nah atau bener mah make seuri bener dalam ngarempet mah kemar siem atuh teh hikmahna naon cek nu musyahadah karasa teh kumaneh naon ieu kanya Allah lamun eta SS keur ku urang dipegat Allah ngerasakeun supirna ngerem urang naik ieu ayeuna SS cilaka bisa dipastikan kurang termasuk korban aing jeung sia pasti paeh hulu aing pisah jeung hulu sia kusabab ieu teh aya nikmat si eta teh eureun Allah nyaheun ka urang rek nyalametkeun urang ternyata diberikan di Pajero cenah nya kerasa mah Gusti ieu geuningan irodah Gusti rek nyalametkeun teh sementara manu kadeuleu ku mata cek nafsu mah teu cocok si eta teh eureun tapi ternyata aya nikmat keneh dengan ugas abdi tacan paham eta ori datang terlambat aya nikmat tong ngutruk ya teh kuring mah beres ngaji rek balik ya tong balik ieu mah maksudnya saya naon da kuring teh pan rek ngaji deui sanes teh tadim ka ahli Quran mah ngasep teraskeun getol son hade ya lumayan lah ada yang mah kita ada kudu jujur dan kieu sono ada bisa no pan sewaan lagi 3 juta yang buat ini gratis kasih bulanana Isra Mi'raj malaikat simbol akal buruk satu simbol nafsu
manusia diberi akal jeung nafsu nu dionangna makhluk pangmuliana jabatan nabi tugas rasulna Allah diundang ku Allah ketika sidratul muntaha kenging perintah salat lima waktu makanya akal sing dominan kendalikan hawa nafsu ku akalna tawan tak akal teh sekedap latihan bulan puasa merangan hawa nafsu atak lamun jelema nuturkeun hawa nafsuna akal ditawan ku nafsuna lalajoan cek Allah kumaha balukarna ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa apakah anjeun ningali kumaha balukarna manusia nu manggeran kana hawa nafsu bahagia boro-boro cilak jelema neangan duit kunaon ku nafsuna hayang menang duit hayang sabaraha ratusan miliar dialana ku nafsuna menang duitna menang bahagia boro-boro bajuna ge diganti ku baju oranye tulisan tukang tahanan KPK hayangnya duge ditodong ku senjata bahagia boro-boro dan duit mah punten mata kula poporose ge geus jaminan Allah duit mah lain janganlah bahagia tapi duit mah janganlah kesenangan atau lamun bahagia bisa dibeli ku duit nu meunang bahagia ukur pejabat jeung pengusaha nu loba duitna urang lemur mah nu teu loba duit tukang ngelobang tukang buburuh tanur ngaramet ngarasulu ngawuluku moal meunang bahagia padahal bahagia mah yang saharea nu miskin mah hayang bahagia teu kudu loba duit tinggal nagog dina kloset bari ngarokok bul rut bahagia make modal henteu cukup modalna jarum coklat jeung nyaduk bahagia kan tenan tos raja banjir balik maro bese ari nyangu urang kene sayur geus leueur ihun geus haseup ejona geus merolok balik ngaji lapar cirebok di haka sia ulik betul lompat ka WC nagok brut bahagia malah kloset ambil bencar bang tuh kudu make duit tapi karena duit bisa ngebangun rumah sakit tapi duit bisa dipakai beli sehat namun sehat bisa dibeli ku duit nu baleunghar moal geuring moal paeh dibeli ku duit tapi tetep kojor sanajan loba duit naon sabab sehat teu bisa dibeli ku duit ku duit bisa ngebangun lembaga pendidikan pasantren jeung sajabana tapi ilmu teu bisa dipakai dibeli ku duit lamun ilmu bisa dibeli ku duit atuh anak kajengan teu kudu masantren nu beunghar teu kudu masantren bisa dibeli ku duit kusabab teu bisa dipakai ku duit sanajan anak kajengan teu masantren tetep moal jadi kiai terus jadi ujang sing istiqomah di pasantren karena akal tos dibabarin termasuk santri hamba Allah nu dipilih ku Allah engke dipilih di pasantren teu kabeh nu di pasantren jadi ustaz jadi kiai hanya orang-orang pilih diberi akal jang buat berpikir hate rasa jang buat ngerasakeun pada kuring air diberi akal ku Allah cek akal kuring yang ngaji teh geus digana jam 12 leuwih cek saha cek akal pakai berpikir rasakeun ku hate cek hate lantaran geus capek dan rasa mah bijilna tina hate bener cek hate geus jam setengah leuwih kita can yakin meresaran tah hate teh buktikan tempok kana jam kunaon nempona tong kutur atuh neuleuh jam aku mata pan dibere ganti tah kuleungeun ieu cek hate teh ieu kadiekeun oh jam 12.20 menit kakara hakul yakin kita ngaji bikin jam 45 menit jol teh nafsu panafsu masuk ngabobodok leres jika hade jika alus cek nafsu tong sok hitungan dan we ngaji mah tuluykeun tepi ka jam 2 padahal niku pan saliwat mah hade ngaji ke jam 2 padahal kebolok sokan esuk jamaah tepi ka salat subuh ladang gara-gara kuring nuturkeun hawa nafsu atuh ari nafsu tong dituturkeun mah cek hate nu bijil rasa tina hate gerak tutup atuh cek saha cek hate nanya tak akal kunaon tuh nya tuku salam
video tina bibir da salam video tina liang tai mah lain salam hitut teman mata beleduk tina video kuring kalawan iradah Allah. Ditutup pengajian ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.